kun ma'allah. Fa illam takun ma'allah wa kun ma'aman ma'allah. Anjeun kudu babarengan jeung Allah. Upami anjeun teu bisa barengan jeung Allah, jeung babarengan jeung jami nu caket ka Gusti Allah. Saenya guru urang. Ya teh. Mata dina tareqah mah aya guru. Ya amalkeun. Karah anjeun akhlakna sae ieu guruna. Turutan. Lamun tema Qadiriyah, tah Syekh Abdul Qadir Jalani ieu teh akhlakna teh wiridana dipasikeun, tareqahna eta teh. Lamun Syekh Sadiliyah ada Sadili, lamun tijana Syekh Ahmad Tijani, kaduh naon cara masing-masing. Wiridana ieu aya ngabenuk akhlak nu sae teh. Diistiqomahkeun seueur eta teh. Cara-cara naon ngabina akhlak urang supaya akhlak sae. Nah, akhirna kumaha? Ibadah teh sampurna. Sampurna naon nepikeun ka akhlak. Moal parasea. Ningati batul parasea teh. Nah, nyebut parasea. Ongkoh ieu teh sarolat. Ongkoh paruasa, ongkoh maca Quran, ongkoh ngaraji, tapi parasea mun teh mah beda paham tepikeun ka masjid teh tutup. Kan aya tepikeun parasea akibat masjid. But asa teu pantes nu ngatos jeung nu ngatos parasea mah. Ayeuna mun barudak geng-gengan, gangster pantes pasea teh. Jeger pantes pasea. Ari jalmi ngartos pasea mah satu pantes agama. Teh pasea masalah agama. Agama teh Bu, ngudag-ngudag naon eta teh? Ngudag-ngudag pahala. Nah Gusti Allah teh rek masihan pahala teh ka hiji jami. Nah saepeun wadah, saepeun pahala Gusti Allah tepikeun ka diudag-udag. Lega, sok urang amal belah mana? Pas sabiqul khairat, pahala ti Gusti Allah mah seueur, gitu ya. Mal saep-saep pahala ti Gusti Allah mah. Matak ulah ayeuna ulah nyangka urang pangbenerna. Urang mah bener terus kumaha ilmu urang. Ulah nglepatkeun nu sanes. Gitu. Nyata akhlak dibinana teh. Akhlak innama buqistu liutammima makarimal akhlak. Eta teh bidang akhlak teh kedah dibimbing eta teh. Kusa nyaku guru, aya ibadahna, aya wiridanna, aya dzikirna. Mata kan aya bidang anu ngabimbing kana masalah dzikir, aya bidang ikhtiariyah. Bentena teh kitu ngabentena teh. Ye ngarah bener ibadah, ngarah istiqomah ibadah. Ya ieu carana teh sapertos ieu. Lainna urang sadayana teh dibimbing ku guru. Jadi sadayana kana dibimbing ku guru. Lamun urang non ibadah tanpa guru, maka guru nate saha? Setan. Ada kedah gaduh guru, kedah gaduh sanad, lain hungkul masalah ikhtiar yang hungkul, kadunian hungkul, dina ibadah dzikir oge kedah gaduh sanad kaguruan. Gitu.